Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi Sunda. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek carita naon Ki menikot loba picaritaeun loba arana jelema hirup unggal poe Ki Kampak tukang ulin ka mana-mana nyaho. Tah kieu dak cek Ki Kampak teh. Kieu kunaon Ki? Lamun boga duit teuneun tabung ulah sampai diaur-aur. Uing mah teu ngaur-ngaur duit Ki, saha atuh nu sok ngaurkeun duit? Lain kitu. Ulah sampai istilah mah boga duit gede. Urang boga duit gede hayuh ria. Ria mah lain nu kitu Ki, mun ibu-ibu kaondangan sok laria sia urang mah nempo cenah. Hah? Maksudna? Heueuh, anu sok kaondangan ibu-ibu sok sagala dipake, heuh. Barang emas ka dieu rembel, nikot jadi rada bongkok ieu henteu we sakiloan dipapake. Giliran ngagoroan batur dan disingsatkeun leungeunna teh. Ka dieu cenah, ka dieu cenah. Padahal teh kudu disingsatkeun da apaleun batur ge teh geulang koroncong loba gitu nya. Hampir sasiku. Tah anu jelema teu boga mah banding ku teu boga barang emas embung eleh pesen deui emas anu gede na bohong. Ka dieu yo belaan rada bongkok padahal mah emas meunang dina online. Pesen lamun kaondangan teh sagala dipake. Teu boga sifat noe dina bujur ieu, na bujur seeng wat tep tep tep. Tah kan katemong siga nu heueuh padahal mah eta na bujur seeng eueuh nu apaleun. Hayuh atuh menikot ngaliripuh sorangan ieu rada bongkok da emasna gede ieu ka dieu hidung ieu. Begitu hujan kagirimisan ka dieu ieu kanu beungeut nya heueuh cumang cemong di tempat odangan eueuh nu apaleun. Batur mah nya eta manehna nepikeun ka nyao-nyao ka dieu teh ngaca teh ampun cumang cemong pantesan saleuri batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.